tos mincak di bab ka-4 materi aksara Sunda. Supados ieu kegiatan pengajaran dina kabarakahan aya kalancaran aya dina ridho Allah urang ngadonga sasarangan sumangga KM dipimpin kamu ngadongana. Duduk sika siap. Katakan diajaran hayu urang ngadoa sasarangan ngadoa di kawitan. Ngadoa kalantos rengse. Alhamdulillah masih anu parantos mimpin doana kumaha lagi sadayana kitu dayana hadir ke ibu bade ngasen heula hadir teh teu Geisha Fitria Ramadhani Gipar kayaknya Gipar mana kumaha sakit Gipar kedama Jenny Marolina Jihan Nabil Alfahira Kesya Nurpadila Kori Malika Keiza hadir Muhammad Diki Anugrah Nenggila Puspita Randy Rizky Taufik Kurahman Rizky ayah Salsabila Salsabila semangatnya Salsabila Sasti hadir Sinta Nurpadila Siti Rahma Jenny ayah Jarat Musita Tante Chan Suci Sarang-sarang kita Alvito Alhamdulillah kalajengna naminana teh urang ngalajengkeun materi pangajaran urang teh masih diajar perkawis aksara Sunda. Sanu masih emut aksara Sunda aya naon wae? Aya aksara swara. Gimana aksara swara teh? Tujuh A I U E O terus ada aksara namina teh ngalageunna atanapi konsonan. Tah eta anu dina minggon kamari. Ayeuna mah urang diajar berkawis rarangken. Rarangken teh janten upami ibu cenah Sunda. Nah habe kesana jadi sukan kamari dina rumus aksara Sunda nyaeta mimang atanapi silabis. Nah itu mah kan aan sanada. Nah biasa janten su. Tah eta teh ngagena teh ngage rarangken. Rarangken naon cenah kompetensi dasarna mengidentifikasi terus indikator pencapaian kompetensina mengidentifikasi rarangken dalam bahasa Sunda. Terus naon cenah meyakini jadi kurang teh diajar rarangken, nah diajar rarangken teh kurang teh bakal dinu karya tertulis, urang mah bakal langsung karena hiji karya naon cenah karyana teh anu baris ku urang diidentifikasi aksarana nyaeta karya dongeng. Urang semangat diajar aksara Sundana semangat. Kalau namina teh ieu dina dongengnya karya salah satu karya urang ge namina teh aksara Sunda namina teh mangrugi bagian tina budaya urang upami teu dimulai urang ku sadaya cikeunnya ku sadaya. Eta kedasunan mah hidup mah namina teh masih generasi anu gaduhan pance miara sareng memulai aksara
Ditulis di luhureun aksara ngalageuna anu kahiji
hiji nyaeta panghulu. Nah, robah naminana teh aksara a jadi i. Teh anu kadua pamepet a jadi e. Terus aya paneuleuh. Nah, robah aksara a jadi e. Terus aya panglayar. Namihan ka janten ar-ar. Panyecep namina teh ka janten ka. Janten sapertos kasawanggaman ibu naminana teh anu tos disanggeukeun ku ibu naminana teh rumus dina aksara Sunda nyaeta naon? Ngiangan atanapi silabis numutkeun suku katana a. Kamari kan hana cara kasadayana a nya sadayana a. Tah urang teh di Robi ayeuna naminana teh lah yang jadi ki cenah kumaha carana nya eta ditamihan ku panghulu i. Terus naminana teh misalna teh naon? I jadi ke kamari makan a ka sapertos kitu jadi ke tamihan pamepet ka ke paneuleuh nah eta sami aya berarti naon pamingke heula berarti kacap dasarna naon ke heula kahala ka jadi ke terus ke he ka jadi he ke terus lapangan terus aya panglayar ka nya ka asatna anu ar bisa beuna kasar kesabdasanna tina kasar kecabdasanna kasa tapi tambihan aturan nah ibu teu kasara teu kasara teu kumargi urang gaduh dina eta rarangkeun jadi ampami aya rarangkeun dianggo rarangkeunna upami teu aya mah nyaeta naminana teh gunakeun aksara ngaleunna pamain dipaehan rupa nyecep kang balik ka mana kena sama nya ka kena di kang balik ka mana berarti kang balik ka mana teh naon kang bada ka mana kang bada ka mana kang jadi bade de na jadi diawitna ga jadi bade tadi mah diluhur ieu mah dihandap aya sabariji cenah ieu aya panyuku aya panyakra panyiku kamari namina cenah teri cenah kumaha teri ta terus nangge panyakra ieu salajengna aya nu ditulis sajajar aksara lagi mah sajajar tadi paneleng panolong pamingkal pampisat terus itu tuh pamae nomor 5 eta sering dianggapnya tadi misalnya teh naon
Tadi dia kelompok dia sampai dia kosan itu nanti dicari dia kan kelompoknya besar. Oh, kerjakan yang saya sudah kerja biasa langsung menggunakan rangkaian nu dina aya nu dina buku. Ya. Bara ini kamar. Bara. Ini orang tak kupal. Napa. Pasti diajar dari ibu mana napa? Ya napa. Nepi jadi i. Nepi. Aladin asal kenal aladana. Jadi
Sama sama lagi pelarian itu mana kita pelarian bantu pada tinggal sana. Pisah-pisahnya nanti pisah-pisah sakecap. Pisah tuh sareng kecapan sanesna urang pada dempet, urang pada dempet. Tadi sampai macana. Pada dempet. Ya, kenal mas rumah di mana ya? Baris.
jeung Bituna. Hiji mangsa bareng jeung emangna ngumbara ka kota bisa tengah ing jalan eureun di hiji guha. Aladin cina abus kadinya eta guha teh cenah rea harta karun sarta aya lampu ajaib oge. Aladin dititah nyopot harta karun saloba-lobana jeung lampu ajaib eta. Barang nepi Aladin ka cida helona emas jeung inten katulaya mabarak nepi ka bingung kudu nyopot mana. Aladin jol ingat kana pepatah indung yen jadi jelema mah ulah sok tawab. Akhirna mah ngan nyopot hiji lampu jeung saguruntul inten jang indungna. Keberapa Mas Rasti? Saurang deui saha Anita. Sok mangga. Ieu. Oh salsa. Sok rasa. Salsa. Baca teu sok kucing dia pun ngabari ngadongeng. Bang rek kaluar. Hebat pisan, dilarapkeun dina ieu kagiatan nangkana identifikasi nanti terarangkeun halarapkeunna dina dongeng. Namina teh kumaha pangajaran ayeuna resep henteu? Resep mudah-mudahan mungkin tiasa melaksanakeun pangajaran anu langkung resep deui. Mudah-mudahan pangajaran ayeuna janten peka kama urang dina mulai aksara Sunda terang dongeng oge aksarana terang. Kanggo pangawaru urangnya amina nanti sakitu panginten kanggo salajengna kita biasa diajar langsung paus perkawis aksara Sunda biasa ditinggal dibaca dina bukuna dipelajari. Ayo patarosan.
berdoa pada selesai. Hatur nuhun kana perhatosan sareng hadiran dan sadaya tepang deui mungkin aku hada astagfirullahaladzim hapunten kana kalepatan sareng kaluputan lima ayat taun nu keteukur basa anu pasalia kalimah muntegeuna kana manah ti ibu. Bismillah aku hada astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.